mantap Gusti Abdi nang Gusti percaya na Abdi ka Gusti ge lain Abdi nang Gusti nuhun Gusti Abdi dibere percaya ku Gusti tetapkan kepercayaan Abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah Abdi percaya jasa Pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga Abdi geus indah jasa ku ari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan Abdi sugih tetep Abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep Abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing Abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae Abdi mah tuh sieu ka Gunung Kawi sia teu hayang Abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae Abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku aing ka Gusti Abdi mah dimuriangkeun sia ku aing ka Gusti Abdi mah heuh atuh kitu mah pohar jasa tanu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah ka aing teh sia aing teh disusahkeun ka aing teh ayo disehatkeun ka aing teh sia ka aing teh disusahkeun ka aing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep ka aing anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jadi najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang a'zamun nas bulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyieun proposal kiai nu sok nyieun proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa Bismillahirrahmanirrahim nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil Allah ngumpulkeun seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna sempurna atau tidak sesuai apa henteu bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah para aulia Allah para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha rakyat mah teu pati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai dibere ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teh dibere ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya
kubatur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampaikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke urang teh pake naon ilmu sia abdi pake ngabagahan ngaji beda tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong sia ayo asana mah abdi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho niat sia kumaha niat Ununya oye niat mah abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ko lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa kita urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan asana aing ka izinan ya aing ka izinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si izinan jeung kieu aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui hendak kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah ieu urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener deuk kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo karena diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar nya didinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang dia bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus efek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah di akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieukeun bae ai kudu nama
rezekinya nak jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus ijtihad terus bal eureun macaan kitab bae kiai mau kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Kiai Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu mah masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun nanaon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah cek abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok bunga ngeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum
poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep wow geus senyum-senyumnya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma surak tapi bener ge bener bohong langsung tararungkul bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohongna aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna leutik-leutik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar di handapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantap kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kuneuleuh cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakupi belah dia aya apansa leutik-leutik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teh kurang gula Kak entuh cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba urang boga hutang
begitu hujan gede letik baru gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh kehujanan kayu mau bisa masak neule kapang beasan beasa weh isuk-isuk udang teu mandi cile sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit itu kopi meureun gimana jak kopi kak kapal api ieu kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ye ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ye kajen kumaha ge ye eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh masya Allah beres ngopi bebeja ka pamajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Qur'an masya Allah ieu mah dunya akhirat rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah sederhana tah ngaranna nikmat jasa masya Allah komo aing ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik kuari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui geus lain deui naik deui 70% masyaallah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk jadi kieu bae ja ieu teu tah kusaha ngomongna geus lain deui atuh geus eureunna mending ibadah bae kieu yeh ibadah itu teh dahar mah sajagena atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajagena lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajagena teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan cenah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha kuari deuk ka Allah bae nu aya ku aing deuk disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aja kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten malah aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae. 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 Tet
aturan mapannya kudu nama aduh aing gering geus teu bisa dimanfaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara we kala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nya beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge cak pamajikan teu kadenge tang ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetep jada kajian teh gua teu kadenge direkam ja aya betak dadengekeun tah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina irah ieu keuna ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum haju dibanting di beueuh ku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na sia eta teh siksa kuy atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit eta letik tah mantak nu letik-letik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebroh luar biasa tamang geus pohara aja ngagembrah ngaranna neraka geus ngagembrah hurung luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya leuleuk ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka
bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na yayana naon malapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabaraha sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu dengan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan
kira-kira buntutan buntutan bagus salat orang ngobrol ngarobrol dan harus salat mulus salat kurang Zohor 4 rakaat mulus jadilah binatang embek misalnya mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu huluan rakaat katilu teu husu buntutan rakaat kaopat teu husu sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tamang geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Ezel aing buntutan aing huluan nusia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae gitu aing mah aya ceulina hiji cekin teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu na isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun besi adi pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abada. Begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah. Emang nusugi mah gitu. Nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok. Bab jariah ngarokok nusugi mah gitu. Mun nu susah mah, tah bagus jasa tah. Sebab nu susah mah yang dibere pan. Nusugina tuh daek mere cekin. Nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge, belba naon? Belba zakat. Ieu aing keur ngarokok teu gadenge. Teu gadenge api lain bae. Tak engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ieulah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya manfaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di kana nerakakeun ka kana percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usim atuh kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangfaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman
manfaat napan urang makuari ka sorga canele baronele ngambegen teu ka neraka canele urang mah encan ngambegen teu tapi pan urang mah percaya karena ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nubogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang dek disalamatkan dek dijadikan penghuni sorga sakitu bae urang iman ke Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kedul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah heuh atuh kitu mah pohar jasa tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar ta ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hinana jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang a'zamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadakan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih mah nyaho bakuloa loba jasa tah boboko bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede
kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow atau mengusah saja tuh godag Gus mantek sia segede godag ngomong kalau tah heula eta masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu war-wari lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna tayete adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami wal afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah iman urang dibere ajeg iman urang dibere naik iman urang dibere mantep hindari dunia ila daril akhirah sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang bisa nuturkeun para wali Allah bisa nuturkeun ulama nu balener sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma